Wa ilmu ta'ala yulamu bil asya qabla wujudiha wa ba'da wujudiha. Jeung sifat ilmu eta, jeung sifat ilmu Allah eta nganyahokeun kana sakabeh perkara dina samemeh ayana jeung sabada ayana. Memeh makhluk dijieun ge Allah geus nyahoan. Apalagi sanes dijieun. Jadi ulah pirako cenah kumaha apaan can dijieun geuning nyaho cenah gitu. Apaan can dijieun geuning nyaho kayak gitu kan. Ya ieu mah tuh Allah kan mah sampurna. Boro-boro ning Allah. Kadang-kadang jelema can ngomongnya geus ketebak maksudna kan. Iya orang ya jelema nu bodoh gitu. Jelema nu bodoh ge orang. Kadang-kadang jelema karek calang. Rek ngomong geus ketebak kan. Naon maksudna kan itu. Can aya kan tapi geus kanyahoan. Jadi ulah aneh cenah. Terago can aya geus kanyahoan ku Allah gitu. Gitu. Cuma kergambaranana boro-boro Allah nu sampurna nu kawasa jelema oge anu sifatna bodoh kadang-kadang sok nyaho karena perkara nu can aya. Jelema lamun kaimah teh kadang-kadang ngobrol-ngobrol nginjem duit gitu wae asa kaimah ge. Lamun teu kaimah berarti teu butuh, lamun kaimah pasti gitu. Jadi kanyahoan kan. Ya nu sabab urang mah jelema aya maleset sih. Aya malesetna. Dina hiji waktu mah tas si jelema teh datang. Lain rek injem tapi rek nunda. Itu nama ya. Lain rek injem kan ku sabab biasana nginjemnya. Dari cing di daran teh salila-lila pagat tadi buka pantona. Tadi buka pantona. Lagi biasanya kayak gitu kan. Nah, giliran narek robah mah gitu kan. Dario kayaknya Dario istilah itu. Sabar enak. Ngobrol-ngobrol tah. Iya cenah narek nu da duit. Tuh. Kita aja lah udah bodoh teh akan gitu ayo boleh set. Oh pal goib kal hadiri pihak ta'ala perkara nu goib seperti perkara anu hadir kanyahuan anakku Allah teh gitu. Perkara anu can aya jeung nu geus aya ya kanyahoana jelas sarua gitu. Aya orang akan boro-boro anu nyata jeung nu goib urang anu nyata keneh global teu katampo kan. Pan tulisan Singgara Black gitu. Tulisan Singgara Black ya. Urang dibantu make kaca kan gitu. Jadi Allah mah kabeh kanyahoan ku Allah. Jadi nyahoana Allah mah kuninga anu sampurna gitu. Anu goib nu hadir anu aya jeung nu can aya kauninga kanyahoan gitu. Palata paleho piatun makan teu aya perkara nu samar. Palayo qala fil milaut palayo kolo film talakasbion jeung temenang ya diucapkan disebutkan dibahasakan dina ilmu Allah eta ilmu kasbi. Ilmu kasbi teh ilmu menang kasab menang belajar gitu. Pan urang mah ilmu teh menang kasab urang mah. Urang mah hayang boga ilmu teh kan kasab belajar. Kasab urang aya nu teu kasab jeung ngaranna ilmu laduni. Teu kasab eta mah ara yang santri mah boga muladuni. Di pondok kayak lagi pan balik hayang bisa ngaji. Ngaranna eta nean ilmu laduni.
teu ngaji ge nya wiridan we sugan cenah balik boga ilmu laduni gitu. Tarang ngaji balik boga ilmu ngalungit tarang ngaji ge eman budi pasar tarang ngaji ge balik mah bisa sih di kobong nah hayas wae ge balik mah bisa tapi nah eta teh laduni tarif ya aya kasbi mah ya ilmu menang belajar karena al ilmu yukta walayati gitu nya ilmu mah diteangan itu datang sorangan ilmu mah diteangan lain datang sorangan keur urang gitu ari keur Allah mau entah aya bahasa gitu atau lamun Allah neangan lah pengetahuan ka mana guru tapi aya tadi na video majar teh cenah Yesus sakola lah Yesus cenah keur ngorana sakola lah pangeran sakolanya panen aja kan Pak Yesus waktu muda kemana kan gitu oh kemungkinan cenah waktu itu sekolah cenah sekolahan dari Allah mah daya karena sifat Allah saruanya daya mimitina kan wala badihiyun jeung teu diucapkeun teu dibahasakeun gitu ilmu Allah teh ilmu anu badihi jadi ilmu badihi teh ilmu anu ujug-ujug bisa gitu tadi teh meureun laduni nya ujug bisa ya ngomong nanya lagi balik mah bisa laduni aya mas santren baru pernah terutama di daerah gunung pun santri itu bola menggerta parwasa kan parwasa wiridan kan gitu nah kesagwala kan mondok doang aja doang kadang-kadang wiridan gak sendiri leweng kan ya terus apa wiridan saja nundutan ai projo teh nu datang ya nah mana hayang naon ya terus kan hayang jadi tukang gaji maksudnya hayang jadi tukang bisa ngaji gitu orang gue sabar berapa nundutan aya nu datang gitu mana hayang naon cenah hayang jadi tukang gaji nah akhirnya balik ke lembur teh udah jadi ustaz jadi kiai jadi eta we tukang gaji kayu teh gaji gobet gobet teh nu gede gaji kayu berhalaman dari tanah ayam boga yang melalui tak kalau kaji tukang gaji kita mah mulai mah api laduni kepala wapitnya di napi ya sama kerja untuk anak pad laduni gitu lapad laduni kalau jam doang ya nggak mau laduni kan jelas mah ilmu mah nambah nate ku diamalkan gitu doang ilmu mah ya daratan nate ku diamalkan ilmu seetik kurang diamalkan ilmu itu bertambah Sayyidina Ali pernah ditanya nah perbedaan antara ilmu jeung harta gitu. Ari ilmu mah dibagikan dan nambah harta mah dibagikan dan beak gitu di antara perbedaan ilmu jeung dunia jadi lain ilmu kasab lain ilmu badihi wala nadori wala darurinya lain ilmu nadori lain ilmu daruri ilmu nadori itu ilmu anu yang menamikirannya lah gitu karena kayak kesimpulan yang lain ilmu daruri itu ya hampir kos tadi itu ya kos badihi gitu ilmu anu tuh kudu dipikiran helan gitu liana jalika ya stajimu sabgo jali karena ilmu nu tadi eta ya ilmu nu tadi eta kapihelan ku eueuh kapihelan ku boda maksudna gitu meme aya teh eueuh heulan sifat ilmu teh meme nyaho teh boda heulan gitu ilmu nu tadi mah gitu pernah ngalaman teu nyaho gitu
Jadi ulah ayat Allah cenah sifat ilmu teh sifat ilmu kasbi badihi nazari pada lain kabeh. Wallahu ta'ala munazana zalika Allah ta'ala dibersihkan tina tina sifat bodoh. Wa dalil ala subutil ilmi ari dalilna kana tetepna sifat ilmu. La ta'ala ka Allah ta'ala wujudul alami eta ayan alam. Jadi dalilna sifat ilmu mah nyaeta ayana sakabeh alam gitu babari. Nah, dalilna sifat ilmu teh ayana sakabeh alam. Yang karena dalil ijmali. Dalil ijmali teh dalil secara garis besar. Ari anu teu boga waktu keur mikir mah, teu boga waktu keur ngaji, cukup make dalil ijmali oge. Garis besar. Ari anu boga kene waktu mah keur ngaji ya kudu make dalil tafsir. Sebab ada dalil ijmali mah garis besar doang. Kalau mun ku batur di sedak-sedak bere pertanyaan rada mendesak teu bisa malikeun, teu bisa ngajawab. Iya dalil tafsilina wa tarkibuhu ari cara nyusunna dalil kieu cenah antakula yen ngucap maneh eta idalam yakun di mana-mana terbukti Allah aliman eta zat anu maha uninga lakana jahilan tangtu Allah teh bodoh. Walau kana jahilan jeung lamun Allah bodoh lantapat anul kudrat wal irodah tangtu Allah moal kasifatan kudrat jeung irodah. Walawin tapaya lamun ayana Allah teu kasifatan kudrat irodat ieu lam yujad syai'un minal alam maka moal kapanggih hiji perkara oge tina alam ieu. Lamun Allah teu kasifatan kudrat irodat maka moal aya alam gitu we. Lakin ada mewujudi syai'in tetapi ari eueuna perkara mina alami tina ieu alam batilun eta batal. Nah sababna disebut batal di anam hilaful isi karena beda jeung perasaan wa yani jeung nana eta kanyataan. Sabab nyatana aya alam teh kan ya. Alam teh aya. Pa batala ma ada ilai maka batalah nyaeta perkara wa huwa intibahuma eueuna kudrat irodat anu wasabatalahu maka tetap kudrat irodat ke Allah di ana muridal qadira karena sanyanya najat anu ngersakeun nya anu kawasa labu da ayakuna aliman eta si jateh wajib kudu jat anu alim. Lamun ayana Allah kesifatan kudrat irodah tuluy Allah na bodoh kumaha perbuatan daya bodoh mah teu bisa naon cek aing rek nyen jelema teh kos kumaha ya bodoh teh kan jadi kawasa oge bodoh mah sia-sia kan pemimpin sabab menang milih bodoh kapilih kan dalam banu milih terus samun bodoh mimpin nata program apa kan sakaing program kan salah teu kapake itu pangeran ge anu kasifatan kawasa ya lamun bodoh teh mah bodoh teu boga pengetahuan nah nya naon sih jadi pangeran anu ngaboga sifat irodat jeung kudrat eta wajib kudu ngaboga sifat ilmu maksudna wa ijasa batala tal ilmu maka di mana-mana tetap ke Allah taala sifat ilmu istalalaihi jahlu maka mustahilah nyata sifat bodoh ala diwadidul ilmi anu mana sifat bodoh teh lalawanan sifat ilmu ari lebah dia mah boro-boro nangis nolak Islam yakinkan pangeran teh maha mengetahui amun teh mengetahui kan maha uniknya da ari mah sifat anu wajib 20 teh lain nyaritakeun
lain nyeritakeun Allah na ieu mah nyeritakeun sifat pangeran. Sifat pangeran. Sifat pangeran. Ieu sifat pangeran anu ngabogaan sifat pangeran ngabogaan sifat 20 teh ngaranna Allah gitu. Eta mah lain ladang akal, eta mah wahyu ti Allah ka Rasul bahwa pangeran teh ngaranna Allah gitu. Pan hari mah sifat 20 memakai akal. Sifat nu 20 mah menurut hukum akal anu sesuai jeung Al-Qur'an. Ngaran eta marifat idrakun jajimun yang muaf idrakun jajimun muafiqun lil waqi. Idrakun jajimun muafiqun waqi. Nagadeuna teh. Idrakun jajibun bihaisu layaqau ma'al taradudun muafiqun lil waqi gitu. Jadi ari ngaranna marifat teh penemuan anu pasti anu teu aya keraguan anu aya dalilna gitu. Muafiqun lil waqi akur jeung buktina. Jadi berpikir eta teh kudu sesuai jeung dalil, lamun berpikir teu sesuai jeung Al-Qur'an hadis ya berarti pemikiranna salah gitu. Eta kan aya jelema mah di media sosial ada boga HP sorangan ngomong masing-masing kan. Jadi lamun omongan aya teu sesuai Al-Qur'an jeung hadis mah ya eta pemikiran teh salah gitu. Oh, paribasa na gelo ge bisa tiba ngomong bener. Nah, tiba ngomong kan eta omongan teh pemikiran teh kudu berdasarkan Al-Qur'an jeung hadis. Nah, iya hukum akal sifat 20 adalah berdasarkan Al-Qur'an jeung hadis. Jadi lain akal-akalan ya. Tapi aya dalilna. Nah, lamun dina kita para Qur'an kan ditulis eta na. Dalil-dalil Qur'an. Wallahu a'lam bishawab.